Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji sinarang syukur orang sami-sami rawuh panjatkeun ka Allah nu Rabbun Ghafur kumargi nikmat karunia fadilah ti mantena urang masih keneh dipaparin kesehatan, dipaparin kanikmatan nu kacida mahabuna dugikeun ka Allah sakali deui ngunggel wa ya ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sok sanaos anjeun ngetang tina nikmatallahi kecapna nganggo mufrad sakali deui. Mufrad teh hartosna hiji janten pami urang tina hiji kanikmatan Allah bade ngahajang etang-etang. Misalkeun tina kanikmatan soca hungkul, kanikmatan pangambung hungkul, la tuhsuha saur Allah, la tuhsuha moal tiasa kaetang. Eta teh nembe tina hiji kanikmatan. Da acan kanikmatan anu sanes di dina diri urang atanapi di luar diri urang. Maka payus kanggo urang salalawasna ngedalkeun hamdalah, ngedalkeun puji syukur kana kanikmatan anu tos dipaparin ku Allah ka urang sadaya. Kalebet kanikmatan komo deui nikmat ibu sareng bapa sehatna dianggo kanggo nyorang ridho Allah Subhanahu wa taala. Saur Allah eta langkung nikmat deui. Naha Bu, Pak, selamat bagja teman kanggo ibu kanggo bapa nu masih kena istiqomah ngiringan tolab ilmu ieu. Kumargi naon tiap lengkah urang mapah ti bumi ka tempat ieu ka masjid ieu kanggo tolab ilmu. Didoakeun tiap langkah urang teh ku penduduk langit, ku penduduk bumi. Tiap lengkah urang teh pang nyungkeunkeun hapunten, dipangnyungkeunkeun hapunten ku makhluk-makhluk anu aya di cai gitu, alhitan. Janten bagja teman kanggo ibu bapa masih keneh istiqomah tolab ilmu. Tapangintenan urang lajeng kana bahasan urang perkawis surat At-Takasur. Kinten-kinten Bu, Pak, emut keneh pami pertemuan sata acana nembe dugi mana? Bu? Saya ditampi. Nembe dugi mana? Pak, emut keneh teu? Hilap deui. Tacan kantos emut. Hiji waktos Bu, aya hiji miliarder anjeunna teh ngaraos tereh tiba waktunya gitu. Sakedap deui aya raraosan bade ilar dunya, bade maot gitu. Teras anjeunna ngadamel wasiat weh saur miliarder eta teh. Sing saha anu wantun naon maturan abdi di pajaratan di kubur abdi salami 40 dinten pas pamintos tiasa maturan abdi di kuburan 40 dinten satengah harta abdi kanggo jalmi eta gitu. Janten wasiatna teh saur barudak ayeuna mah ngadamel challenge, ngadamel tantangan sok saha nu wani pas saya maot maturan di kuburan salami 40 hari gitu. Lamun kuat maturan saya 40 hari, maturan digigireun mayit saya 40 hari, maka saparuh harta
kuring keur jalmi eta gitu. Kinten-kinten ibu bapak pami ditawisan kitu bade nyanggeman moal. Nah habet moal. Atuh si jalmi eta teh nawiskeun ka budak-budakna, "Jang Neng, daek teu mun engke apa maot pangmaturankeun 40 hari di pajaratan di kuburan." Cek budak-budakna teh aya apa ciga nu gelo. Nyambung atuh maturan mayit anu teu bisa diajak ngobrol-ngobrol acan. Barudakna teh meureun mikir meni gabut-gabut teuing gitu. Maturan jalma anu teu bisa diajak ngobrol gitu. Budak-budakna teh aya nu sanggeman. Taras ditawiskeun ka adik-adikna ceuk si miliarder eta teh. Daek teu maturan 40 hari pas 40 hari maturan mayat akang cenah kitu. Sami alimeun gitu. Sami alimeun. Atuh ka ajudanna teh. Ah ieu mah eueuh keluarga nu daekeun maturan di kuburan salila 40 hari. Ka ajudanna teh. Wayahna we ayeuna mah jadikeun sayembara umumkeun ka warga sekitar bisi aya nu wani maturan mayit abi salami sabaraha 40 hari gitu. Ternyata aya nu nyanggeman, tukang kai, tukang ngalasuluh anu hirupna miskin kabayang ku anjeunna lamun meunang saparuh harta manehna geus teu kudu diripuh-ripuh ngalasuluh gitu. Geus bakal loba harta kabayang ku manehna teh. Anu antukna manehna si tukang kai eta teh nyanggeman gitu. Laporan ka ahli warisna disatujuan ku ahli warisna sok dugikeun ka kuburan si miliarder eta teh dibangun sakitu megahna. Sampaikeun ka aya pantona kanggo kaluar si tukang kai eta bisi hiji waktu henteu kuat maturan mayit biasa keluar nyalira gitu. Tah singkat cerita malam pun tiba teras teh si miliarder eta ilar dunia weh. Pasan maot sesuai kesepakatan dibaturan ku saha ku tukang kai nu nembe. Tukang kai nu nembe duka naon maksudna bari mamawa kampak anu sok dipake ku manehna jang nyacak kai gitu. Yang nyacak kai jang di naon dicacak deui engke jadi suluh gitu, dijualan gitu. Tas si tukang kai eta teh bertekad maturan mayit salami sabaraha dinten nembe? 10 20 40 dinten bari nyanyana kampakna gitu. Pasan miliarder eta di kurebkeun, dikuburkeun. Teu lami ti eta jalmi-jalmi nu nganterkeunna marulang. Panan dina hadis pami jalmi-jalmi nu tos nganterkeun malurang sababaraha lengkah saatosna kakara sumping 2 malaikat. Nu ku urang terang mah malaikatna teh namina malaikat naon? Raqibatan atid. Munkar nakir gitu. Sumping lah malaikat munkar nakir. Tah ku si tukang kai anu maturan mayit eta teh kaciri aya malaikat munkar nakir nyamperkeun saha? Nyamperkeun si bapa miliarder eta gitu. Kanggo naon? Kanggo narosan gitu. Amal naon wae nu tos di pidamel di alam dunia gitu. Ari si tukang kai teh cicing we ninggali malaikat munkar nakir ya geus datang. Pasti ruh si bapa deuk di tarosan, deuk ditanyaan gitu. Ternyata Bu, Pak, pasan malaikat munkar nakir datang
dua malaikat nu tadi teh henteu nyamperkeun ka si mayitna, malah nyamperkeun ka tukang kai eta, nanyakeun ka si tukang kai eta teh, "Ai maneh keur naon di dieu?" Dicaritakeun we caritana naon? Nyanggeman tantangan ti si miliarder eta yang maturan salami 40 dinten gitu. Malaikat munkar nakir teh lain nanya mayit eta tapi malah nanya si tukang kai gitu. Pertanyaan eta hungkul teu tamat ti eta. Ceuk malaikat teh ujugna Rosdi, ai maneh eta mamawa naon? Mamawa kampak. Nah, habat mamawa kampak. Pan gawena saya mah tukang kai, tukang ngajualan suluh. Kampak ieu dipake jang cacag kai gitu. Cek malaikat teh nanya deui, "Ari maneh eta boga kampak ti mana bogana?" Tuluy we ditaros si tukang kai eta teh. Nepikeun ka unggal malaikat pulang balik deui teh salami si tukang kai didinya malaikat eta teh lain nanyakeun ka mayitna ka si bapa miliarderna tapi malah nanyakeun ka si tukang kai. Hari berikutna malaikat datang deui nanyakeun ka si tukang kai, "Ari maneh pas naon? Pas nebang kai, pas nebang tangkal apal teh eta milik saha?" "Teu apal, da saya mah naon? Nuar tangkalna ge di leuweung. Da leuweung makan lain milik sasaha." Cek malaikatna teh nanya deui, "Bener yakin eta teh lain milik sasaha?" Terus teh ditanya deui, "Nalika maneh nyacag kai eta bener sama rata teu nepikeun ka harga anu dijualna teh? Lamun misalkeun harga suluh teh 10.000 eta teh bener teu sesuai ukuranna, sesuai hargana tiap anu dicacag suluh ku maneh teh?" Gitu. Salami unggal malaikat eta datang lain sakali deui lain nanyakeun ka mayitna tapi malah nanyakeun ka tukang kaina. Dugikeun ka pas hari ka-38 padahal sahari deui si tukang kai eta bisa bertahan we sahari deui manehna bakal kengeng satengah harta si miliarder. Tapi pasan batur teh tos naon? Tos ngariung pas hari ka-38 teh tos ngariung di kuburan si bapa eta. Ninggali si tukang kai eta menyambut keberhasilan si tukang kai eta geus berhasil menaon nyanggeman tantangan si bapa gitu. Tapi pas hari ka-38 ujug-ujug si tukang kai eta teh mukakeun panto kuburana lumpat ting belecir bari jeung ngagorowok, "Urang mah embung harta nu dijanjikeun. Sok kumaraneh bawa sabodo teh teuing, urang mah geus teu paduli," cek tukang kai eta teh. Padahal maksud awal tukang kai eta teh naon? Ngameh hirupna bagja, ngameh menang satengah harta si bapa miliarder gitu. Tapi pas hari deui padahal mah manehna ujug-ujug kabur gitu. Bari jeung ngagorowok itu, "Sok harta satengah harta si bapa keur maneh, urang mah teu paduli deui," gitu. Bari tinggal belecir, atuh anu ninggali teh karerung kunaon ari si tukang kai eta. Ternyata pas di bumina si tukang kai eta teh curhat ka istrina. Katawis teu Bu? Curhatan si tukang kai eta naon ka istrina, ka garwana? Katawis teu? Katawis teu Bu? Pak, curhatna teh kieu cenah. Embung urang mah naon? Loba harta di alam dunia. Naha basa abdi terus si tukang kai eta teh nyaritakeun ka istrina, "Basa urang
maturan si bapa eta di kuburan. Eta malaikat munkar nakir tuluy nanyakeun ka saya bag-bagan harta padahal nu dipimilih ku saya teh ngan saukur kampak, ngan saukur harta banda hiji ieu nu di alam dunia kampak nu dipake gawe ku saya nu dipake nyiar kipayah ku saya di alam kubur mah ditanya teh teu eureun-eureun ku malaikat. Nepikeun ka saya salila 38 poe ditanya teh ngeunaan kampak eta hal-hal nu patula patali jeung kampak menang ti mana dipake naon terus hasil nasiga kumaha cek si tukang kai eta teh teu kabayang lamun urang boga loba harta nate lain kampak ieu teu kabayang lamun urang jadi si bapa itu bapa miliarder nu tadi sabaraha lilanya ditanya anak ku malaikat gitu eta teh ngan saukur hiji barang matakan si tukang kai eta ujuk ting belecir teu paduli hartana deuk dicokot ku saha deui oge gitu da urang mambung ditanyaan lila ku malaikat ieu teh karek hiji banda hiji harta banda kampak hungkul gitu cing cirining sok sanaos kisah nu nembe teh fiktif teh aya riwayatna tapi kan tiasa dijantenkeun ibroh pelajaran kanggo urang yen leres saur rasul panan la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in hiji hamba moal ingkah sakedik oge nepikeun ka manehna beres ditanyaan ngeunaan opat perkara an umrihi ngeunaan umurna fima afnahu geus dipake naon salila dipaparin jatah yuswa ku Allah terus nu kaduaan syababihi ngeunaan masa mudana fima ablahu geus dipake naon masa mudana nah janten sabun nasyafi ibadatillah nah dianggo fokus ibadah ka Allah atanapi aya rarasan mempengkeur ngora mempengkeur beulegeujeur diasaan segala rupa kamaksiatan nu katilu bakal ditaros ngeunaan waan malihi perkara harta mah ditarosna dua min aina iktasabahu ti mana meunangna eta harta wa fima anfaqahu jeung ka mana harta eta diinfaqkeun nu kaopat waan ilmihi madza amila bihi ari ilmu na salila hirupna dipake jang naon gitu pami ninggal dina kisah eta bu pak tukang kai nu nembe teu pirangan saukur kampak hungkul ditarosna mang poe-poe kinten-kinten ibu sareng bapak masih keneh aya kahoyong janten jalmi beunghar alim masih keneh aya kahoyong loba harta seueur harta masih keneh aya kahoyong seueur jabatan punten diemutan deui eta acuk dina lomari urang sabaraha puluh sabaraha ratus ari nu dianggona sabaraha siki sugan urang gaduh acuk 100 tiap dinten teh nu dianggo 10 lapis gitu teu bu pak taroskeun kanggo muhasabah urang gitu sakali deui ibu bapak hoyong janten jalme beunghar seueur harta ngan konsekuensina nu nembe moal tamat-tamat ditarosan ku malaikat gitu bet nembe hiji kampak wae mang minggu gitu matakan ieu nu dicawat ku Allah teh punten euih deui kana surat anu bade diaos ku urang A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takasur ieu teh panan urang tos sepakat pertemuan kamari kum di dieu teh maksana saha
telah melalaikan kamu, melalaikan kalian at-takasur. At-takasur kum di dia maksana saha? Kamu di dia teh. Kamari toh sepakat saha nu dimaksud. Jalmi-jalmi al kafirin. Jalmi-jalmi kafir di dia teh. Berarti ke dina ayat hiji aya dua hal anu dicawad ku Allah. Nu kahiji alha, nu kadua at takasur. Ari at takasur sakaterang urang diterjemahkeun naon Bu, Pak? Nah apa loba-loba Pak? Cobi. Pamidina terjemahan Depag naon hartosna? Telah melalaikan kamu kan atakasur teh megah-megahan, bermegah-megahan. Nah, padahal atakasur teh tina kasrotun leres nembe saur Bapak. Kasrotun kathirun hartosna banyak gitu. At-takasur teh tina kasrotun kathirun hartosna banyak gitu. Ari at-takasur teh dina surat at-takasur kinten-kinten sifat anu dipuji ku Allah atanapi sifat anu dicawad ku Allah. Sifat anu dipuji ku Allah atanapi sifat anu dicawad ku Allah. Dicawad pananaha kumargi ieu hitobna teh jalma kafir. Jalma kafir teh ku Allah dicawad, ku Allah disindiran dina surat at-takasur ku sabab manehna boga sifat at-takasur laku lampah salila di alam dunya na teh takasur. Berarti lamun gaduh sifat at-takasur, sifat eta teh sifat terpuji atanapi sifat tercela? Sifat tercela. Panan saur Ibnu Asyurok nembe bahasa itu ya'lamuna anna at-talabbusa bi syai'in min hadzal huluki madmumun. Kumargi nu di hitobna ka jalma kafir maka sifat at-takasur ieu mangrupikeun sifat anu tercela. Pami sifat ieu sifat tercela engkena nyambung jeung surat Al-Qari'ah nu kamari sifat anu matak ngadoreksakeun urang ke di akhirat, anu matak ngasupkeun urang kana naraka gitu. Ari urang sebagai jalma mukmin hoyong lebet neraka, hoyong lebet surga. Hoyong lebet neraka, hoyong lebet surga, Bu. Hoyong lebet surga. Berarti kedah kumaha kana sifat at-takasur? Kedah di jauhan gitu. Ari at-takasur teh tina kecap kasrotun, tina kecap kathirun hartosna banyak. Berarti jalma mukmin mah kedah kumaha? Sakali deui at-takasur teh sifat tercela anu matak ngasupkeun urang ke ka naraka lamun urang gaduh sifat at-takasur. Naha tinggal ayatna suratna engkena tungtungna latarawunnal jahim. Berarti sifat at-takasur teh matak ngasupkeun urang ka naraka jahim. Ibu kersa lebet ka naraka jahim. Berarti hoyongna ka mana? Berarti kedah kumaha kana at-takasur? Kedah di tebihan gitu. Ari at-takasur teh hartosna tina kasrotun jeung kasirun. Hartosna berarti jalma mukmin kedahna nebihan nah hajar empe kedahna nebihan banyak. Panan at-takasur teh matak ngalebetkeun kana naraka. At-takasur teh tina banyak. Urang alim lebet ka naraka, urang hoyong ka surga. Berarti kedah menghindari
Nah, berarti tong banyak harta, tong banyak gelar, tong banyak jabatan, tong banyak budak, tong banyak babaturan, gitu ente. Nah, habet ente, panan ieu teh hartosna nu nembe banyak. Berarti orang tong banyak harta, eta teh atak kasur. Anu mana matak ngasupkeun urang kana neraka jahim. Mangga we pamikeun hoyong lebet neraka jahim mah teu nanaon banyak oge. Mangga teh teuing teu sawios eta mah. Da tinggal akar katana pan nu nembe takasur teh tina kasirun hartosna banyak. Matakan engke ditafsirkeunna sapertos Imam Al-Qurtubi. Sapertos Imam Al-Qurtubi nafsirkeun takasur teh sapertos Imam Al-Qurtubi nafsirkeun takasur teh kieu bikasrotil mali wal adadi. Banyak harta jeung banyak jumlah, termasuk banyak budak, banyak jabatan, banyak gelar gitu. Tah ieu nu matak ngasupkeun ieu teh banyak harta, banyak anak, banyak segala rupa teh lebetna kana takasur. Anu mana lamun urang naudzubillah gaduh sifat atakasur bakal asup kana neraka jahim. Sakali deui jalma mukmin mah berarti kedah kumaha kana atakasur? Kedah menghindari. Berarti jalma mukmin mah tekengeng sejak dina pikiran hoyong seueur harta, tekengeng eta. Hoyong seueur gelar, hoyong seueur budak gitu. Kusabab engke bisi terkategori atakasur gitu. Kitu sanes Bu, Pak. Pami sanes berarti kumaha nu nya na punten. Pami sanes berarti kumaha nu nya na. Kumaha Pak? Cekap, dicekap-cekap. Ari dipaparin ku Allah na seueur kumaha. Nah, bet alhamdulillah panan banyak berarti engke teh. Urang gaduh banyak. Engkena nu bakat menu matak nyababkeun ka neraka jahim gitu. Gerak panan kantos sim kuring dina jihad teh ngobrolkeun surat Al-Kautsar. Eta teh sami keneh padahal Al-Kautsar janten dina kecap kasroh teh kasirun teh dina juz amma ngalahirkeun dua kecap, aya Al-Kautsar aya takasur. Nah, Al-Kautsar teh sami tina kasrotun, tina kasirun, hartosna naon? Kausar teh tina kasirun, hartosna banyak. Kumargi asal kecapna sami tina kasirun. Atakasur sami tina kasirun. Berarti hartosna banyak. Pami Al-Kautsar inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Ari dina surat Al-Kautsar terkesan positif atau napi negatif? Positif atau napi negatif? Positif. Panan ayatna teh inna a'toinaka. Bilih abdi lepat ngemut biasa ditinggali di dina channel YouTube-na gitu. Panan ieu teh Allah nguningakeun ka Nabi Muhammad saestuna kami maparin ka anjeun Al-Kautsar. Al-Kautsar teh tina kasrotun, hartosna banyak. Anu mana engke pan ditafsirkeun deui Al-Kautsar teh banyakna banyak sekali al-mufritu fil kasroti.
sanes banyak sekali tapi entos puncak banyak gitu. Pami gelas malah tos pinuh pisan tugikeun ka teu tiasa deui dieusian cai. Pami dieusian lumer eta teh al kausar teh hartosna matak dirobah kana wajan ieu teh janten hartosna teh banyak pisan malih mah banyak na teh teu tiasa ditambihan deui entos puncak pisan. Allah maparin ka Nabi Muhammad al kausar anu banyak pisan. Naon engkena ditafsirkeuna al khairul kasiru, kebaikan yang banyak. Kata wis teu Bu Pak, al kausar teh Allah maparin banyak pisan. Maparin naon Allah ka Nabi Muhammad kinten-kinten. Maparin naon Allah ka Nabi Muhammad. Maparin naon Pak? Maparin kebaikan saur bapa, saur ibu nu disebut kebaikan di alam dunia teh naon? Harta nu seueur kebaikan bukan? Pami Rasul ieu disebutkeun dipaparin al kausar teh dina kaayaan punten ieu teh nuju dakwah di Mekah, nuju ripuh-ripuhna Rasul ditinggal ku mangna, ditinggalkeun ku garwana anu nyokong dakwahna. Dina kaayaan ripuh nembe dikantunkeun oge ku putra pamegetna. Berarti al kausarna di mana Rasul? Keur punten keur miskin-miskinna cek Allah teh tong ngaleulengit Muhammad inna a'toinaka al kausar, padahal kuring teh mereka anjeun teh al kausar loba pisan gitu. Janten nu lobana naon? Padahal Rasul teh nuju sakali deui nuju ripuhna gitu. Tapi engkena positif tiasa ditinggal di tafsir naon kajian urang ngeunaan surat Al-Kausar dina YouTube. Nah, tah pami surat At-Takasur mah berkesan negatif kumargi nu dijantenkeun hitobna teh jalma kafir. Nah, habet janten negatif padahal asal artina mah tina kasirun. Ta At-Takasur teh panan Pak dirobih wajana jadi tafa ala, ari tafa ala mah angkena musyarokah bainal isnaini. Anu mana engke hartosna teh dirobah kana wajan ieu hartosna teh janten saling. Misalkeun anak, misalkeun nasoro teh hartosna menolong, dirobih kana tanah soro hartosna janten saling menolong. Pami ieu kasuro teh hartosna banyak, pami dirubih kana At-Takasur hartosna jadi naon Pak? Saling membanyak-banyak. Berarti Pak paloba-loba teh pa banyak-banyak gitu. Pami hartosna pa banyak-banyak, paloba-loba berarti aya naon dina kecap ieu. Aya naon dina kecap ieu? Paloba-loba, paheula-heula, pagancang-gancang. Aya naon? Aya naon Pak? Bu? Saling berebut. Saling berebut untuk naon? Lamun paheula-heula saling berebut untuk naon? Untuk pang heula na gitu. Pami saling berebut
untuk menjadi nomor 1 eta teh disebutna naon? Disebutna naon? Disebut kompetisi, disebut lomba. Matakan Ibnu Asyura nafsirkeun dina at-takasur teh aya unsur ieu at-tabari. At-tabari teh hartosna kompetisi atanapi lomba. Tah tina at-takasur teh engke kumargi dihartoskeun saling janten paloba-loba di dieu teh aya lomba, aya kompetisi, aya rarasaan lamun urang punten paloba-loba jeung babaturan urang, aya rarasaan urang teh lomba saha nu bisa paloba-loba di antara urang jeung babaturan urang gitu. Ari nu disebut lomba, ari nu disebut kompetisi, urang misalkeun ngiringan lomba, ngiringan kompetisi lari. Tapi urang teh naon? Leha-leha lumpatna teh. Eta disebut lomba Hanes. Ari nu disebut lomba pagancang-gancang, paheula-heula, pokona mah kudu urang nu kahiji gitu. Pan eta nu disebut kompetitif, jiwa kompetitif teh urang hayang diri urang saluhureun batur. Pokona mah tong aya nu bisa ngaleuwihan urang. Ta at-takasur teh aya unsur ieuan. Berarti dina paloba-loba na teh lain ngudag loba ngan saukur loba tapi nah gitu. Matakan engkena tina at-takasur lain ngan saukur urang mah hayang loba harta tapi na engke teh ditafsirkeun ieu. Dina nafsirkeun at-takasur, para penafsir mana wae kebanyakan nafsirkeun teh dengan saukur kade nu dicawad ku Allah teh lobana. Tapi henteu sanes kitu. Kumargi aya kompetisi di dalamna, maka at-takasur di dieu engke ditafsirkeun ieu at-tafahur fil amwal wal aulad. Aya unsur at-tafahuran. At-tafahur teh berbangga diri. Jadi si manehna pami urang gaduh sifat at-takasur, urang teh nyiar loba teh ngameh urang jadi nomor hiji, ngameh urang ke aya banggakeun, aya naon sombongkeun ka batur gitu. Sami sareng Imam Al-Qurtubi nu nembe al-mubahatu bikasrotil mali wal adadi. Engkena jalma nu at-takasur teh al-mubahah bisa nyombongkeun dirina ku sabab loba harta jeung loba budak jeung loba balad gitu. Tah kecap at-takasur teh naha janten naon? Janten negatif la sanes ku sabab lobana. Tapi ku sabab loba eta bisa nimbulkeun ka sombongan gitu. Janten aya jalma anu seolah hirup di alam dunia teh lomba, pami dina bag-bagan harta manehna jadi mikir kumaha carana urang jadi pang loba hartana di alam dunia. Ngameh naon? Ngameh engke aya sombong keuneun, ngameh engke aya bangga keuneun gitu. Pami maksudna kitu eta at-takasur anu dicawad ku Allah. Janten nu dicawad ku Allah mah sanes lobana tapi loba eta ngalahirkeun sifat
sombong gitu. Aya bahan jang sombong kenen gitu. Tah tujuan eta kasur teh eta sakali deui Allah mah teu nyawad seueurna. Berarti urang teu nanaon gaduh seueur harta. Salila seueur harta eta teu ngalahirkeun kasombongan. Ayeuna berarti nu disebut atta kasur teh ketika orang loba harta, ketika orang nyiar harta untuk disombongkeun eta nu disebut atta kasur. Tangkena saur Salman Al Audah laku lampah atta kasur teh bu aya tilu. Atta kasur teh dipahami tilu al istighfar, jalma nu gaduh pola pikir atta kasur mah engke teh salila hirupna manehna boga pikiran urang kudu jadi nomor hiji. Lamun dina bag-bagan harta urang kudu pang beungharna. Maka sa umur hirupna manehna teh bakal istighfar. Istighfar teh tolabul kasroh. Tolabul kasroh. Terus-terusan neangan cara kumaha carana manehna nyiar loba harta gitu. Nepikeun ka tujuan anu tadi jadi jalma panglobana harta, nepikeun ka bisa aya bahan jang sombongkeuneun eta teh geus capek gitu. Matakan jalma anu gaduh atta kasur mah terus mikiran carana kumaha manehna beunghar gitu. Lain beunghar hungkul tapi pang beungharna nepikeun ka teu ka roris teu ka palire carana deuk halal atawa haram. Kusabab udah geuna sanes kanggo ibadah tapi nu tadi kanggo ieu tah kasombongan gitu. Jalmi anu teras-terasan nyiar loba berarti ngarasa dirina kumaha Pak? Terus-terusan hayang jadi jalma panglobana, terus-terusan nyiar loba. Berarti ngarasa dirina kumaha, Bu, Pak? Ngarasa punten saur Ibu. Aya setengah isi setengah kosong, Bu. Pilih atuh pilih, Bu. Pilih antawis 2, setengah isi setengah kosong. Setengah isi setengah kosong, Bu. Setengah isi, Pak. Oke, Ibu, setengah isi setengah kosong. Tadi mas setengah kosong ngagorowokna. Pami jalmi anu gaduh sifat atta kasur pasti bakal nyebutkeun ieu teh setengah kosong. Nah, jalmi nu atta kasur mah fokusna sanes kana eusina, kana kosongna. Matakan jalmi nu takasur mah kumargi fokus kana kosongna, kumaha ieu cara ngeusian nu kosong ngameh pinuh. Panan atta kasur teh kitu. Kumaha carana urang jadi nomor hiji ieu? Kurangna sabaraha? Lamun sakirana jadi pangbeungharna saalam dunya teh 1000 triliun hartana, kurangna ieu sabaraha ieu? Nepikeun ka jalmi anu fokus kana kosong tadi mah teu malire eusina panan. Benten jeung jalmi anu malire eusina, ieu teh nyebutkeun setengah eusi. Berarti pinuh rasa syukur, masih keneh aya eusian geuningan. Teu mikiran kosongna kudu dieusian sakumaha nepikeun ka bisa jadi pinuh gitu. Ta jalmi anu atta kasur mah fokusna kahirupanna teh engkena teh ai kurangna urang teh sabaraha deui. Ngameh urang bisa jadi nomor hiji. Ngameh engkena aya
tafahur aya mubahah aya sombong keuneun. Berarti sakali deui Bu, Pak, nu dicawad ku Allah dina surat At-Takasur teh naonna? Seueurna atau napi naonna? Sombongna. Tong nepikeun ka seueur eta ngalahirkeun kasombongan. Eta nu matak dicawad ku Allah. Berarti lamun seueur tapi henteu ngalahirkeun kasombongan dicawad ku Allah teu? Henteu. Da kabuktosan Rasul teu nyarek Abdurrahman bin Auf, pedah Abdurrahman bin Auf. Seueur hartana Abdurrahman tong loba-loba ting harta. Maneh teh takasur kitu henteu? Henteu, Pak. Seueur budak dosa teu di kalebet atakasur teu seueur budak? Kalebet atakasur teu seueur budak? Anu inti nama nu nembe Bu, Pak. Ku loba budak urang jadi sombong. Padahal ku Rasul teu dicawad, malih mah diparentah tazawwajul waludal waduda, mun bisa mah nikah teh ka nu reundeui turunana, ka nu mikanyaah ka budakna. Tuh diparentahkeun seueur budak teh. Berarti nu dicawad ku Allah dina At-Takasur teh naonna atuh? Sakali deui sanes banyakna tapi tah eta janten teu penting sakali deui, teu penting loba harta, teu boga harta, teu penting loba ilmu, teu boga ilmu, teu penting sagala rupa di alam dunia. Lamun eta salami tiasa ngadeketkeun urang ka Allah. Pami kabeungharan lobana harta matak nimbulkeun kasombongan, eta nu matak ngasupkeun urang ka neraka jahim. Sareng diemutan sanes dina bag-bagan dunia hungkul. Nalika urang ngarasa loba ilmu dina ilmu agama terus ngalahirkeun kasombongan, eta oge lebet kana At-Takasur. Urang ngarasa ibadah urang leuwih loba batan batur, nepikeun ka ngaremehkeun nu sejen, nyombongkeun diri, eta lebet At-Takasur. Abdi teh panantos haji sababaraha kali, nah bet disebut ngaran keneh teu disebut Pak Haji, eta kalebet At-Takasur. Kalebet urang background foto kitab hungkul bari jeung tara dibacaan ngan saukur di SW-keun, di SG-keun, di statuskeun, buat teuing eta lebet At-Takasur. Janten sakali di At-Takasur teh sanes dina bag-bagan dunia unggul. Nalika dina bag-bagan agama tapi nimbulkeun kasombongan, pedah kulobana, sering salat sunat, sering tahajud jeung sagala rupana, nyombongkeun nu sejen, eta oge lebet kana At-Takasur. Gitu. Katawis teu Bu, Pak? At-Takasur teh intina nu dicawad ku Allah berarti naonna? Sombongna kitu. Loba nu tadi matak ngalahirkeun ka sombongan. Jeung emutan dina ayat hiji nu dicawad ku Allah teh saur simkuring nembe sanes At-Takasur hungkul tapi naon? Alhana At-Takasur eta matak alha sakedap alha teh tina lahun Bu, Pak. Lahun teh hartosna naon? I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun. Laibun hartosna permainan dan sendaguro, berarti lahun teh sendaguro. Nu kabayang ku ibu ku bapa disebutkeun kata sendaguro naon? Ngajak heureuy sendaguro teh heureuy ngabojeg ngabodor wae berkomedi. Tah alha teh tina lahun, hartosna sendaguro, hartosna heuheureuyan, hartosna loba suraseuri meureun, ngabojeg ngabodor meureun gitu. Tah ieu oge dicawad ku Allah. Pami alha tina lahun, hartosna heureuy,
Berarti di alam dunia kaci teu urang heureuy. Panan alha dicawad ku Allah. Ieu teh nu ngamatakeun sami lebet kana neraka jahim. Berarti wenang teu urang heureuy di alam dunia ngabodor suraseuri jeung babaturan. Leres kengeng panan lahun kena lebet sendaguro eta teh anu mana engke matak ngalebetkeun ka neraka jahim gitu. Kumaha atuh Bu Pak? Insyaallah lah pertemuan kapayun. Mudah-mudahan dipaparin yuswa, mudah-mudahan dipaparin ka istiqomahan, urang teraskeun hancaan urang perkawis alha tina lahun engke pertemuan anu baris kasorang. Hapunten nu kasuhun boh bilih aya kakirangan dina sagala rupina. Alhamdulillah wallahul muwaffiq wallahu alam bisawab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.